Poho aing kudu nanya ti heula. Haji. Mulih di mana? Nih si kanu lalung saya gitu Di masjid. Laheng makanya ho haji ke lalung se. Kinariun. Muhun atuh da Kang Haji katinggal jelas atau di nararain lagi kirang bercahaya seperti biasa gitu. Emang nuju aya masalah naon Kang Haji teh? Manawi gitu ya mah abi tiasa mantosan. Manawi. Biasa lagi manawi manamut artos lindrek mantosan. Oh, ieu teh. Euy. Ningali masjid ieu teh. Mending geus sakit tuh. Sedih aja mah. Oh gitu. Wah atuh sae pisan Kang Haji eta mah. Teh nya. Sok ka mana karep dinya mah ngomong teh. Masjid rusak disebut sae. Boal lieur. Justru eta teh kesempatan Kang Haji. Teh dirinya mah ngomong teh nya. Makin ke sini teh makin ke sana. Kesempatan naon sih? Oh. Kang Haji. Eta teh kesempatan ada maladang kasayan Kang Haji. Oke. Amal bayangkeun ku Kang Haji jalmi salembur terangeun eta masjid direnovasi ku Kang Haji. Kieu aslina. Oh, gitu. Loh, lidinya ieu mah rada cang gitu pikiranana. Terus? Kang Haji, lamun eta masjid teh direnovasi ku Kang Haji, bayangkeun ku Kang Haji, pahala 27 derajat hilang begitu saja, terlebar gitu. Oh, gitu. Heuh nya. Lebar lanjut pahala. Nah, terus? Kang Haji, lamun diomean ku Kang Haji teh terkenal salianti seueur duniana. Oke. Jantan jadi ahli kasayan kita terkenal di warga teh. Oh, ya. Popularitas haji naiknya di masyarakat tuh. Yes. Tapi selain teh eta, naon deui? Kang Haji, selain ti dicap darmawan, pahala noge wah ageung pisan Kang Haji aslina. Oh, gitu. Terus? Insya Allah Kang Haji jantan ahli surga noge dunia akhirat aslina. Oh, gitu. Lain, haji mah rek nanya, ai didinya ti iraha. Ti iraha naon teh Kang Haji? Jadi panitia surga, jadi agen pahala, merangkap jadi sales kehalusan. Iraha. Namanya bieu Kang Haji. Ngarit mah ngarit teh. Tong sok hayang ngarebut alas ustad.